ulahnya. Jadi pertanyaan simkuring gitu, anak ngobar-ngobarkeun we perang, bade perang sareng saha Pak Habib ya. Ari musuh salira teh saha? Bet bangsa Indonesia keneh eta teh anu wajib ku urang dibelaan lemah cai teh, anu wajib ku urang dibelaan eta dulur sabangsa teh, anu wajib ku urang ditulungan dipika asih dipika deudeuh eta teh bangsa urang teh gitunya. Nah bet erek diadu-adu itah perang. Sok ayeuna anu perang teh saha cenah? Ayeuna aya kelompok PWI nya, PWI teh naon kitunya, pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah gitu nya. Ayeuna geus der deui dirempet-rempet diadukeun, edek di PKI-keun mah itu ieu gitu nya. Eta framing nu kitu teh geus ecageun ulah dituluykeun nya. Ayeuna anu berhadapan da lain salira mah anger we si dengdang di mah nya. Bari dina Alketip atuh loba opieun hahaha. Da anu di lembur anu nariweuhna mah geuningan